Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiksi mini bahasa Sunda. Kalau hidup mobok magi gorowo. Biasana tangkas. Yang akan kesepuhan Lempang ngagandeang nuturkeun abruan meri nu ngumbat saja jalan. Kalan-kalan kudu miheulaan mun si Jalu mengkol ke tempat hara-haraeun. Tenang tu bakal ditaluturkeun kuno di satu kangeunana. Panon ngulincer susuganan aya sawah nu geus dibuatan. Orokaya dina mangsa halodo entak-entakan mah sawah teh kagaringan teu jukutan-jukutan acan. Ti kajauhan katempo aya balungbang gura-giru ngagiring meri sina muru kadinya. Aya tutut atawa naon wae keur ngeusian telihna. Lantaran mun teu kararaban mah tinang tu moal meunang endog jualan ka pasar. Brus meri tinggal brus kana cai nu ngaleuwi bari jeung tu kudu ditahan deui ngalalep-lalepkeun pamatukna neangan hakaneun. Kuring diuk jinglar balingyang jeung nu uskeun kesal nu ngagarajag handapeun tangkal waru doyong bari ngagebran awak ku dudukuy. Dimimitian ku si Jalu meuri sejen haranjat laju cari nut-nut milu ngiuhan. Barang ret kagigireun lah kadala ku kuncung si Jalu murag di dinya pisan. Blenyeh imut ngimplang nyeratna nu geus nampik sapajodogan. Cag baraya sakitu anu kapihatur. Fiksi mini mobok manggih gorowong. Dina fiksi mini nembe dicarioskeun hiji jalma anu nuju ngangon meri. Bari dina kaayaan halodo tinang tos sawah oge gararing teu aya jukutan-jukutan acan. Sokomo tutut kangge kahakanan meri. Saleresna sanes ku ngangon merina nu janten inti cariosna mah. Namung sapertos biasa kunci masalahna aya dina pamungkas carios. Nyaeta nalika si tokoh ninggal aya ku kuncung si Jalu murag. Manehna emut ka nyiratna nu tos nampik sapajodogan. Tinang tos teu sadaya jalmi uninga naon maksadna. Bet si tokoh ngaros bingah nalika ninggal ku kuncung meri murag. Manggawe emutan naon maksadna hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.